ulah ngagoda. Hah? Ini sia. Ini cak aing ini teh dicabok sia ku aing. Yes. Buat jadi haseup. Geus dididik mabisang insyaallah tek ieu keur carita di pondok ge geus infirod jeung batur kuari dididik beuki infirod tek kuari bisa syariat ditumpakkan ku thariqah atau biasa bae salat tapi puasa zakat di jerona aya ruh thariqah menuju hakikat. Setik terus makin hari diperbaiki, makin hari diperbaiki, makin lain deui caang. Terus hese terus bae nyana ngalengis beki prak. Datang sakitu teh datang sakitu, dibere sakitu teh dibere sakitu. Geus jeung jelema eueuh codekah. Sebab diomongkeun sakitu dipuji sakitu geus okos nu hirup di atas rel menuju Allah dek milu bae di gerbong los teu milu bae nya mah terus bae plek tengah poe tengah peuting ereng-erengan parem listrik eueuh lampu tapi di imahnya di jerona aya lampuan. Ketika tengah peting poek mongkleng buta rata eueuh nu nyeungeut lampu di jero imahnya na aya lampuan terlihatlah di luar sinar lampu tersebut melalui belahan-belahan ronggang-ronggang bolongan-bolongan batur nyahueun oh aya cacaan tuh jandelana tuh bebelahna tuh sinar kalu kitu kene jelema nu menuju ka Gusti Allah saat batur maksiat ngaler ngidul riba dan lain sebagainya tapi nya nama bersih tengah-tengah keur hirup pikuk di jero hatenya na aya nur ilahian kadeuleu diceuli kadeuleu dibata kadeuleu diuriung kadeuleu nu neuleuna adalah batin masing-masing terasa berbeda jeung nu sejen aya cacaan di dinya tuh teu bisa diomongkeun ku nu sejen ge lantaran sarua jeung tadi tengah peting poek mongkleng buta rata puarem listrik di imah masing-masing poek tapi di imah si eta mah aya caang kadeuleu tina jandela kadeuleu tina bobolong kadeuleu aya caang batur nyahoeun imah itu mah caang tersebut eta adalah cacaang nu mantul di jero sehingga keluar kadeuleu caangna percis kos jelema anu eueuh duniaan jero hatena eueuh makhlukan jero hatena eueuh nafsuan jero hatena eueuh setanan jero hatena nah aya cacaang ilahi kadeuleu ku mata hate batur caang dirinya mah dibedakeun itu ge caang henteu itu mah henteu teu bisa dihenteu teu kajenting batur anu henteu mangakui secara lisan batin mah tetep ngaku caang nu sabenerna mangan gengsi doang teu bisa dibobodo nur ilahi ku hate masing-masing jeung kuruh masing-masing karasa caang percis kos tengah peting tadi lamun geus kos kitu nyana bisa ngabedakeun antara hisi jeung makna sebab cacaang geus katempo nyahoeun ieu hisi ieu mah makna ieu mah hisi ieu mah makna nyahoeun ngan atuh jara ge geus teu daekeun ngomong ku kumaha sebab jeung setan ge sering kapanggih urang mah pan embung kapanggih jeung setan teh embung nu kos kitu mah kapanggih jeung setan teh sering ja anu daratan ge setan malulu di kopiah make kopiah haji kadang make udeng horeng setan lain make batik make calana we di dieu aya golkaran Masya Allah harerang turun di mobil mewah emang jelema setan kapanggih orang jeung setan atuh haji pudol itu nekatkeun setan nyana mah nu kos kieu teh mama setan maknana mana setan aya hiji jelema datang ka Syekh Junaid Syekh ulan ai
ai mama osok kepanggil jeung setan. Eta rek daun tuh kepanggil jeung setan. Henteu kula mah cenah yang pangbuktikeun bae coba. Coba setan teh kos kumaha coba. Hayang nyaho, hayang. Ayo gede. Ke masjid. Pas kira-kira bangsa 5 meter deui ka masjid. Aya aki-aki Rudi tak terus ka masjid gegera. Nanya ka muridna, sia nyeleun teh tadi aki-aki ka masjid. Nolo. Kos kumaha eta? Ih, kos kitu asana, tamun hayang nyaho eta setan. Nu bener mama, yeuy. Coba pambuktikan, ayo orang ke jero, ayo, nyaho, bener ayo kerki be make tasbih, la ilaha illallah, la ilaha illallah, cak murid we setan zikir, iya setan ge zikir cak kesajudet deh, nyana keur nyaru, gerokeun ku sajudet, setan, tah, koget cenah, beunta cenah, kadeu. Siasa abdi setan tuh kan langsung ngaku kan dengan sia ka dieu ka jero masjid abdi dek biasa ngalaksanakeun tugas abdi dek ngagoda ka kiai-kiai ka ustad-ustad anu eungkeut-eungkeut ampura bae mama mah moal ku abdi mesti teu kagoda indit sia satungtung aing aya di masjid ieu sia ulah ngagoda hah indit sia ini cak aing ini teh dicabok sia ku aing. Yes, buat jadi haseup. Muridna kaget jaheuh eta setan. Masyaallah tasbihna ku bagus. Wih, kau ka bener kau Pak. Tasbihna kau. Make cincin opat. Ji kurang-kurang na wewang kumaha gitu. Ya Allah ya Rabbi, lamun lain ku Syekh Junaid moal kanyahoan bawa eta setan. Mantak sing hade urang lamun urang diuk di dieu can puguh jelema nu di sisi urang. Halar inggis urang nyaritakeun dongeng-dongeng wali. Inggis. Tuh, sia geus nyaho bahwa aing mah nyaho ka setan di lain setan ieu setan ieu lain ieu setan ieu lain. Ya mohon mama. Aing mah nyaho ieu wali ieu lain ieu wali ieu lain mohon. Aing mah nyaho sieu boga kayang kitu ngan aing teu meunang bebeja kos kitu cek Syekh Junaid. Ieu mah rahasia Allah, guys. Aing mah bebeja teh ka sia murid aing geus dibeat mun encan sia jadi murid. Aing nya moal bebeja ka sia. Tuh ampura. Tuh nyahoeun ka setan. Intiro beki sorangan ya Allah caritaan kos kieu teh babari praktek lama moal anggeus 10-20 tahun hayang inpiron urang ninggalkeun makhluk ninggalkeun dunia ninggalkeun setan ninggalkeun nafsu praktek namun nu ngabimbing macan puguh bisa sangkilang aya nu ngabimbing ge sakitu hese ieu keur dongeng jelema diangkat jadi wali ya otomatis kudu kos kitu aya kiai kuari ngaranna Kiai Khalid di Irak santrina loba suluknya biasa kabelah diana didiketan ku pemerintah didiketan ku dibere kursi dibere murid dareueuh ngaji mingguan ge anu tata dina aya nu ngadengkeun ku arieuh dina aya ge narundutan dina aya nu ngadengkeun undutan saha jasa pan nyayomkeun ngaranna aya murid teu ngadengkeun guru teh nyayomkeun sarua jeung kiai babagi bae kiai kula-kula kiai ngocomang kula bade dundutan pan tolol eta kos kitu sarua jeung kitu manana cak ahli munazarah mah cak ahli munazarah kan gitu awak bacakeun geura ku edah munazarah sarua jeung kitu entar kalau urang deuleu murid nundutan geus bae wallahu a'lam bissawab. Sayyidina Umar lamun maca Quran tengah peuting buandeng satengah Sayyidina Umar. Tapi Sayyidina Abu Bakar mah lalauna. Sayyidina Abu Bakar Bismillahirrahmanirrahim. Kayak ngalangis Sayyidina Abu Bakar.
tapi Sayyidina Umar Bismillahirrahmanirrahim alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Terus Sayyidina Umar mah guandeng tanya ku Kangjeng Nabi nanjana Abu Bakar labbaik ya Rasulullah Umar labbaik ya Rasulullah kunaon anjeunna maca Quran lalaunan Abu Bakar digerentes-gerentes ke Gusti Maha Uningan cukup Gusti nu terang cukup cakang Umar labbaik anjeun membaca Quran teh kadenge ku salembur kunaon maksudna abdi ngusir setan sebab kadeuleu ku abdi setan jelema supaya ulah diganggu ku setan jeung deui supaya rudal ulah malolor bae jadi ku abdi deuk dikaallahkeun Allah nama ninggalikeun Allah uninga ngan setan marakayangan ku abdi diusir make bahasa Quran matak lalupatan setan nu salah kan kabeh ge lalaunan bener atuh kenceng ge bener tah kos kitu aya Haji Pudoli maca Quran embat beres bae amplop 500 ya teu akur jeung sora budak nyaos sakieu mah panjang-panjang sia jasa nya nama main rugi-rugi untung-untung maca Quran teh rugi-rugi untung-untung kahayang aing mah tuh aing panjang macana 1 juta ke mah 500 sok kitu mah setengah ayat blon tak akur jeung Sayyidina Umar kelas wali mah lalaunanana menuju Allah gandengna menuju Allah jahatena geus infirad nya mah geus deuk ka Allah bae hiji Allah hiji bae Allah nya mah geus nah deuk datang ka dinya teh Seki Holid geus loba santrina geus luar biasa ilmuna bahkan geus diwali-wali ku masyarakat teh pat santri beralik kabeh pat nu mingguan ge arareueuh nu bulanan arareueuh akhirnya gering batinnya nah gering parah justru kergering gitulah Allah mere hidayah cet balik deui ka aslina nu kamari keur sehat mah nyana teh aya irodah aya karep aya hayang aya resep barang gering teu boga irodah jeung teu boga resep balik deui ka aslina ketika balik deui ka aslina sinar ilahi kadeuleuan deui ku jelema lamun sinar ilahi kadeuleuan deui ku jelema hayang ngaji deui rukun wudu nu aya di nyana asa beda jeung nu sejen rukun salat dibatur ge 13 di jana ge 13 tapi beda jadi nyana mengeunah karasana sebab aya nur ilahi kuari balik deui kuari teh nu ngaraji padahal cenah gering keneh nu ngaraji geus aya deui dongeng ngaranna ge padahal mah taunan dongeng mah tuh 10 menit aja garing deui ya dongeng terus loba deui nu ngaraji mama gereja ger be abdi bade masantri mama gereja ger anak abdi kari mama ger turut oh berarti sidar ilahi tah nu ngamangpaatkeun ilmu lain ilmuna sinar ilahi cek Imam Ghazali sapira pikih atuh bisa didebatkeun tapi nur ilahi nu mahal tah kuari balik deui bagus kuari mama cek masyarakat gara cager bae abdi ayeuna mah bade ngaos mama malah di jero hate embung tu balik deui kana pangkat dirina wali embung aing mah geus ngaji di nu sejen bae embung geus aing ngaji sarua bae malah embung deuk di ajian teh nyata teh embung ari urang keur can jadi wali mah pan hayang masang merek pan menerima murid baru tapi lamun geus jadi wali teu hayang malah datang ka dieu lah mondok ka dieu mah ka ditu bae kan nu sejen geus di dieu mah sapira ngajina ge lah sapira alif-alifan geus nu sejen bae boro-boro nyana make pamflet dikatipikeun kan pun pondok pesantren rimpak menerima murid baru oh teu kira-kira budak iria teh karana kos itu sain wali teh manu kos kitu mah batur Yusuf Mansur teh kadinya paket sodaqoh
infak sidang gara-gara impak. Nah kuari gas balik deui ka asli dak. Oh nikmat zikir kuari ngeunah deui maca Quran nikmat deui beda kamari mah kapaksa ku hawa nafsu katumpangan kuari mah lain ngeunaheun hirup kuari asa kuari can bisa pan urang mah hirup kuari asa kuari urang mah teu bisa. Cok urang lamun keur nangtung salat henteu asa keur nangtung urang mah pan keur di luhur apaan sakat bener kan urang keur salat Allahu akbar henteu asa keur nangtung urang mah henteu asa keur jeung Allah malah mah nu aya di mall nu keur di apaan sa nu sekupi nu mikiran kreditan berarti urang teu sadar sebenarnya urang mah edan sebenarnya cak wali mah urang mah edan sadar jadi wali mah sadar aing teh keur salat ditanya ku Gusti Allah keur naon sia Khalid salat keur maca naon maca Fatihah sok atuh dibimbing ku Allah wali tah bismillahirrahmanirrahim sadar keur maca bismillah jadi bimbing ku Allah alhamdulillahirabbil alamin sadar keur maca alhamdulillah jadi bimbing ku Allah arrahmanirrahim nikmat kan lamun maca urang salat kos kitu bakal ngeunahi qurratu aini bis salat Allah aku subhana kenaon si aja keur maca subhana rabbiyal mulyaan mana subhana rabbiyal a'la jeung dunya katut eusina mulyaan subhana rabbiyal azim atuh geus urang kulantaran mulyaan subhana rabbiyal azim indah maca subhana rabbiyal azim sebab dibandingkeun jeung dunya katut eusina mulyaan subhana rabbiyal azim tok baca cek Gusti Allah 3 tambahan deui 7 tambahan deui 11 tambahan deui datang ka poho ja eta teh leuwih mulia tibatan dunia jeung saeusina atuh urang mah teu nganggap urang anggapan urang terhadap subhana rabbiyal azim teh teu nganggap kulantaran teu nganggap teu indah ya Allah at-tahiyatul fil alamin innaka sulul cak makmum kiamat si imam bapak merapat cak kiai murid-muridnya wiridan teruskeun nya mama rek rapat heula waduh mama rapat tek rapat gitu nya aing mah kiai rapat teu pantes kan kiai rapat nah balik deui Ki Khalid barang balik kali deui Ki Khalid dilayat ku kiai alhamdulillahirabbil alamin dilayat deui ku kiai alhamdulillah dilayat deui ku kiai nikmat sebab ngahiji ruh kiai jeung kiai barang dilayat nyana ku pamarentah cerik musruk Ki Khalid padahal mah dilayat ku kiai mah sakadar dibere doa teu menta duit teu mere duit malah menta ongkos yang balik kiai mah kan ku si jasar usah pan kiai beungeut kiai mah ai dilayat ku pamarentah mah nya sareungit zahirna nya mere duit tapi ngusruk Ki Khalid plek kahandap cerik di jero hatena ngadua ka Gusti dosa naon deui abdi Gusti sehingga tamu abdi kok dikiriman nu kieu tuh wali embung pan Haji Fudoli mah atuh di SMS bada zuhur tidak kemana-mana sial teh Fudoli aduh Ki Khalid bata datang gubernur cari dosa naon Gusti abdi sehingga Gusti ngadatangkeun gubernur ka abdi jaro abdi memisah jeung gubernur abdi manggeus ka Gusti jeung ahli-ahli Allah beda wali dilayat ku para kiai ahli Allah seri sarua sapagodos menuju surga Firdaus tapi ketika dilayat ku nu kos karari itu nu selalu ngadahar duit rakyat najis bagi wali ceri urang datang teu ka kos kitu mulai kuari tah ragap dada urang kamari teh kapan waktu keur arif dibere sabaraha lah dibere sabaraha ngomong atuh sia jaing ge nyaho komo keur WH dibere sabaraha racun duit rakyat kadeleuna duit padahal getih rakyat tempelkeun ku urang di pondok pesantren hangru ka ambeun ieu lah keur carita hakikat nyahoeun wali mah ieu makna ieu hisi ieu makna ieu hisi dijelaskeun secara hakikat
ih leuwih jero deui ieu ucapan Ki Junaidil Baghdadi ta ieu istimewa jasa ieu wa qala al Junaid cek Ki Junaid radhiyallahu wa anhu lilladzi qala ka jelema muridna anu ngomong alhamdulillah tadi teruskeun make rabbil alamin geus bae alhamdulillah wallahu a'lam.